Urang mah cangkeul itu hirup kieu bae di sukses usaha geus itu geus ieu anggar we aing mah. Ulah kendor juru usaha mah terus we hayo. Heueuh ari si ieu ge. Ngan cenah cek batur. Ai milik teh ya kuncina cenah. Tapi kuncina naonnya can kapanggih ku urang. Haji Aep gerajul. Loba kuncina naon gede Haji Aep komplit. Nya heueuh, puguh Haji Aep mah da bengkel, kunci naon ge aya. Ieu mah kunci kahirupan, menyah hade ku kunci Inggris. Aing mah. Aing jual aing nguseup wae teh anjir. Di imah anjir lieur lah. Ngarepan pamajikan ngan pasea ayo ngapoe. Aku mari pemajikan. Itu kira-kira atuh anjir orang unggal ingkig aing kudu jadi duit kira. Nya da aing teh anjir cegik. Pusing aing mata duitan majikan aing lah. Ya berarti alus meureun, Brad. Ai mata duitan kitu mah. Halus kumaha maneh? Di mana didinya teu boga duit tinggal congkel we mata anak keluar duit meureun. Anjing. Si ieu. Atuh pecak meureun majikan aing gejul. Mata duitan, gejul mata duit teh anjing. Hayo we kudu jadi duit. Hayo we aing teh kaluar ti imah teh kudu menang duit gitu maksudna. Pun si ieu mah anjir. Jul, bibiranya deleungeun, menang milik ti mana nya? Sarua tuh urang ge bi ari ranyat leungeun mah. Geus leungeun suku tuur beuheung urang mah tingkar renyud kabeh. Wah menang milik gede nya urang euy arek. Milinian Jul kitu mah nek menang milik. Mentak negara eureunna murak silarus ya teh. Udah favorit sama bi hese. Lain bi pan kamonesan teh engke rek ngayakeun touring teh nya anu sakumaha kamari geuningan direncanakeun tah bibi dina hari hana rek ngilu atau moal Bibi mah ku masih kontol panjang we anjing si kontol panjang kumaha teh nanti si kontol panjang singkatan eta mah singkatan naon situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan. wajib baru doang ieu ngomongna bi aing nih jauh teh anjir ya bahasa situasi, kondisi, jangkauan dan pandangan disingkat Kontol panjang. tak eta apa nama eta aku disingkatna teu kudu disingkat di teungeunahkeun kadengena era tuh kudu lalajo jorang nu kitu teh lupa wae bi aing ieu